Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wala saya teh. Wah, Saha? abdi kita Batak dia Kang. Orang Batak tapi bahasa Jawa sih mah deh. Usah ada siapa? Mang Ade. Sidikan Kang Abdi teh tadi teh di bumi. Saur pun bojo, saur nate bawa si Akang teh nuju bingung. Heeh, dewe teh bingung gitu deh. Wire julukan Bima ngantungken. Ngantunkeun dan ngadungken. Bubus maot gitu. Maut. Tah sok Da dewe teh kesedih tapi hate dewe mah ieu teh euy. Teu percaya juragan Bima maut teh hate teh teh. entong goro Akang. Abdi ge teu percaya eta julukan Bima ti kerelep. Kerelep. Lintik kerelep, ti kerelep. Tenggelam di laut. Tapi pun bojo mah walaupun bagaimana, ieu katitipan cenah ngiring bela sungkawa ka Akang pangmasikeun gitu ka juragan Bima. Ka sate itu sareng ka juragan Gatotkaca we pasikeun cenah ngiring bela sungkawa ke biasa mah dituturkeun. Ada juragan Bima teh saksara goblok sih teh. Mencuri behas. Kumaha lain abang urang Batak tapi bahasa Sundana parantos lakok ieu nya. Kan Nabi teh ngubara di dieu kan. Wong umara ai abang nami teh saha? Nah, upami pun Bapak mah pasar ribu. Upami abdi mah pasar 888. Nah, kurang hiji. Ngauduan. Si Juri Di keseep. alah desa ka abang euy. Siawang teh nama kan jadi urang dieu, urang Dharma Raja. Tah itu jadi nikah ka urang dieu. Oh, kagungan garwa ka urang dieu. Gaduh ka urang dieu. Saha? Namina teh Mimin. Mimin sanes butet di benahara butet. Ah, pun butet di meta mah pacar. Oh, pacar abang. Lain pacar kabogona we. Lain bang, kita nanti etang ngehibur urang dieu, urang Dharma Jaya dina syukuran. Abang bisa teh ngalaku sunah? Oh bisa. Bisa abang ngalaku sunah? Bisa, gampang. Tapi pas uliwer jeung dorpres ya teh. Dijung angin gelebugnya. Cenah di dieu teh jauh di laut. Tapi ieu biasa di laut ya angin dia. Punten kalau ka Bapak Kades eta anginna dialitan lah sakeuti. Jurig banyak angin bisa diletikan. Terus dengan karena AC teh. Lain abang bisa ngalaku sunah? oh gampang. Lagu naon? Ngerti si abang dilatih di Sumedang. Sumedang mah kalege ahli kana kesenian Sunda. Abang bisa? Dawuhan mitoha. Lah, seteh dawuhan mitoha. Saur mitoha le dawuhan. Saur mitoha. Encep. Encep. Dan mitoha dibuka encep. Nah, encep. Juga tuh pokoknya lagu hayang belajar lagu Sunda. Ku siapa dilatih? Dilatih apa pun mitoha. Lagu naon? Lagu Sunda, lagu buhun. Lagu buhun, lagu naon? Lagu nanti begitu. Niku mah. Cangkurileng. Woi. Naon? Cangkurileng. Cangkurileng. Oh, mana? Abang-abang udah Sunda kudu cangkurileng. 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 Entretina cangkurileng. Beleguk lain gitu laguna. Cangkurileng. Cangkurileng. Entrep dina daan kai lain cangkurileng. Taruhnya si Cepot. Naon? Kapan kainnya teh geus diragahi runtuh. Runtuh cangkal kainnya teh. Jadi untuk nanti sok. Akhirnya cangkurileng tadi untuk di mana? Cobian untuk dinangkot di kaca anak ka Sunda. Moal balik deui. Jadi untuknya dina cangkurileng. Margi pamidina entong dilodong. Ya. Bener. Kalau kami untuk dina kuda disepak. Oh gitu. Itu mah cangkurileng abdi makara nyandung. Cara salingkuh. Jadi entrepnya anggar untuk dina cangkurileng deui. Kinten-kinten saminggu nogan. Lagi cangkurileng nikah diuntukkan ku cangkurileng jalu. Jadi no. Anaknya Pancet. Ya cangkurileng
Masa anak menulai lain? Lain teh sangka abang bisa tanya lagu Sunda. Diajar Kang. Diajar. Lalu teu diajar mah atuh ya si abang tepan cucu di Sunda. Oh. Ayeuna salami-lami si abang tepan nyubiran angkot. Nyubiran angkot. Ribu nyubiran angkot teh. Lain salian ti lagu Sunda, lain salian ti lagu campurileung. Abang bisa nyinen lain. Kapan si abang tikar latihan sinden? Abang bisa nyinen? Bisa. Nyinen mah awewe laki. Gampang. Kumaha? Di dia mah tinggal ibu-ibu nanti tinggal di Ibu nak kumaha? Udah kawin aja tinggalin dari Gerelis. di surang dia. Laki nak tinggalikeun. Naon? Kararase. Oh bener. Bela itu tinggalin ini Kang. Naon? Para reot. Jauh jadi di ngopeot. Ini di mana ini cangker. Tapi bisa kan kalau mau teh bogian ini jadi cangker bisa. Gampang. Kumaha? Dia mah khusus kamu ka urang dia. Lamun nu ngarumaskeun ini hoyong cangker gampang. Cangker. Janten urang nyanak minyak kelapa. Minyak kelapa terus tanah pisin. Kita jam 12 berang. Sini ini moyang. Terus dibalur ku minyak kelapa. Terus kayak ditarik tina punduk. Diurut. Dia semat kana tonggong. Betul kulitna. Cangker teh dengan irung tidak kembali itu. Ya kulit itu betul macam. Lain Cisau dine. Konsentrasi ya dine pas udah berjing sampai dah tinggal di Kang. Dia dapat dia mending. Apa bikin luhur panggung itu Sok enggak lah hadiahna mangga. Para saya eta. Mangga Pak can apa? Diteken Pak. Teken. Ya enggak itu kudu kertas dan teken lah. Itu Bapak Hansip can kenging. Mangga Pak can apa? Iya Bapak Hansip kenging sepeda tinggal ucan dina bose sepeda duit ke Surabaya Pak. Naon? Sepeda berang di bose buat. Kuat teh. Moal enggak beleduk bitisna. Gas beres ya beres. Nah, aku mari bisa sepeda 100 mios. Abdi bade kaul nyinden, kaul siakan dari jadi sinden. So, kau lengkap orang Dharma Jaya, manusianya orang Batak tapi bisa nyinen, bisa. Bela sebedeng. Naon? Disalin. Oh disalin? Salin. Ganti iket. Tiket. Ya, itu penggalian ke, eta, je. Pangliungan jadi tiung. Dijilbab. Ibu-ibu. Oh, dia. Lain ngagawi jadi lebih sukses. Sok enggak. Dijilbab tuh. Nah, tahu. Tadi. Set. Di bengket. Bengkut di bengket. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baik teh. Nah jadi Allah. Macam ni tidak bosan seberapa sih kosong mumun. Dijilbab kan tadi Dijilbab pun. apa lagi aduh ngapir Ngap, seteng. Di gimana? lah ini Tepungkus sama bunga teman tukang berharap. Aduh, Gusti. Jadi loba rek. Alah, jadi loba serana dulu. Hei. Ninen, jurik. Oh, gila, karena itu bisa baku. Seorang bisa beda-beda gitunya. Tergantung cium, Oh, tergantung tiung. Beda-beda suara gitunya. Kapan di barang kau nyinden? Oh, pada nyilin banget tuh. Saha kakak teh? Abdi, Mun. saya rasa. Hari rasa sih di rumah makan. Kapan abdi saya mengaraosnya, bersari-sari rasa teh. Oh, gitu. Mohon, Sial ada. saya yang ini. Saya benar.